Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tiasa sesarengan deui sareng simkuring belajar sakedik-sakedik perkawis fikih dina kitab Kasifatus Saja. Mangga orang langsung wae panginten ngahanca ngalajengkeun hanca anu ti payun perkawis paharaman ka jalma anu teu gaduh wudu. Sataacana simkuring nyahungkeun heula dihapunten ka para mitra sadayana bilih mah dina ieu pangaosan kitab pembacaan atanapi ngahartosanana kirang tepat mangga wae koreksian. Mudah-mudahan ku koreksianana para wargi sadayana al-fakir anu nuju tahap belajar tiasa tambih-tambih ilmuna manfaat pangintennya. Langsung wae panginten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari pasal man kajalma intaqodo anu batal naon wudu'uhu wuduna eta si jalma haroma mangka haram alaihi ka eta si jalma eta arbaatu asya'a aya opat pirang-pirang perkara. As-sholatu hiji haram salat, wa tawafu jeung kaduana haram tawaf, wa masul mashabi jeung ari anu nomor katiluna haram nyampa Quran, wa hamluhu jeung ari anu nomor kaopatna eta haram mawa Quran. Wa yahrumu jeung haram alal junubi ka pirang-pirang jalma anu junub eta sittatu asya'a aya genep pirang-pirang perkara. As-sholatu hiji haram salat, wa tawafu jeung kaduana haram tawaf, wa masul mashabi jeung aya nomor katiluna haram nyampa Quran, wa hamluhu jeung aya nomor kalimana haram mawa Quran. Walubsu jeung ari anu nomor kalimana eta haram cicing pil masjidi di jero masjid. Wa qiraatil qur'ani jeung ari anu nomor kagenepna eta haram maca Quran. Wa yahrumu jeung haram bil haidi ka jalmi anu haid eta asaratun aya 10. Asaratu asya'a aya 10 perkara. As-sholatu hiji haram salat, wa tawafu jeung anu kaduana haram tawaf, wa masul mashabi jeung nomor kaopatna haram nyampa Quran, wa hamluhu jeung ari anu nomor kaopatna haram mawa Quran. Walubsu jeung ari anu nomor salajengna nomor kalimana nyaeta haram cicing pil masjidi di jero masjid. Wa qiraatil qur'ani ari nomor kalima ari nomor kagenepna eta haram maca Quran. Wa saumu jeung kasalajengna haram puasa, wa talaku jeung haram ditalak. Wal mururu jeung haram ngaliwat fil masjidi ka jero masjid in khofat lamun sieun eta si jalma talwisahu kana ngecrakna eta getih. Wal istimta'u jeung haram salajengna haram dialap suka ma baina surati perkara antara bujal warukbati sareng tuur. Orang bahas sakedik ala kadarna perkawis paharaman ka jalma anu teu gaduh wudu. Tadi diterangkeun perkawis haram ka jalma anu teu gaduh wudu eta aya opat pirang-pirang perkara. Hati-hati sanes henteu sah deui ka jalmi anu teu boga wudu diantarana salat sanes teu sah deui tapi haram ngalakukeunana eta salat ka jalma anu teu gaduh wudu. Salat naon cenah di dieu disebatkeun as-salatu hiji haram salat wajib atanapi salat sunat sadayana kedah gaduh wudu. Saupami urang teu gaduh wudu maka haram eta salatna si jalmi. Wa tawafu jeung aya nomor kaduana eta tawaf jalmi anu ka haji anu munggah haji
dinu tawaf kedah gaduh wudu. Tawaf wajib bade tawaf sunat, maka haram eta si jalma lamun tawafna henteu gaduh wudu. Wa masul mashafi jeung aya nomor katiluna nyampa atanapi ngaragap atanapi nyentuh mushaf. Haram saur ieu musannif diharamkeun jalma anu teu gaduh wudu mah ngarampa atanapi nyagap secara sengaja kecuali niat ngaraksa kana eta Quran, sabab Quran mah suci. Niat ngaraksa sapertos kumaha saupama urang gulal goler Quran dihandap ku urang sok sanes teu gaduh wudu tapi niatan urang ngaraksa kana eta Quran disimpen dina tempat anu lebih luhur. Wa hamluhu jeung aya nomor kaopatna eta haram kanggo si jalma nyanak Quran kalawan niat eta si jalma dina hatena teh mawa Quran. Saur sapali katerangan aya oge nu nyebatkeun saupama urang henteu diniatan nyanak Quran atanapi disalapkeun dina tempat anggean atanapi kumaha aya nu nyebatkeun teu sawios. Wayah rumu anu salajengna eta wayah rumu paharaman alal junubi pikeun jalma anu junub mah eta sitata asya aya genep pirang-pirang perkara. Tadi mah ka jalma anu batal huduna atanapi anu teu gaduh wudu mah mung aya 4. Ka jalma anu junub mah atanapi anu gaduh adusaneun eta aya genep perkara di antawisna hiji haram salat jalmi anu junub, haram salatna bade salat wajib bade salat sunat saupama urang gaduh junub. Ade hati-hati ari junub teh nyaeta hadas ageung. Wa tawafu jeung anu nomor kaduana haram tawaf sami sareng anu teu gaduh wudu. Haram tawafna ka jalmi anu junub. Bade tawaf sunat bade tawaf wajib sami wae haram ka jalma anu junub. Kedah susuci heula, kedah toharoh heula. Wa masul mushafi jeung ari anu nomor salajengna eta haram nyampa Quran sami sareng pabata paharaman ka jalma nu teu gaduh wudu oge kanu jalmi junub. Wa hamluhu nu salajengna haramkeun ka eta jalma anu junub teh nyaeta mawa atanapi nyanyanak Quran kalawan sengaja. Anu salajengna walubsu fil masjidi haram cicing pikeun jalma anu junub di jero masjid. Naha haramna salatna haram, maca Qur'anna haram, mawa Qur'anna haram komo cicing di jero masjid. Wa qiraatul Qur'ani jeung aya nomor kagenepna haram maca Qur'an eta si jalma. Saur musannif aya nu nyebatkeun sok sanaos eta Quran teh sabagian atanapi mung salembar. Anu salajengna paharaman ka jalma anu head. Tadi paharaman ka jalma anu teu gaduh wudu mung 4. Paharaman ka jalma anu junub mung 6. Wayah rumu anu palih dina paharaman kanggo jalma anu head khusus kanggo istri eta asaratu asya'a aya 10 pirang-pirang perkara. Janten paling seueur paharaman ka jalma anu head mah ieu mah khusus panginten kanggo istri. As-sholatu sami haram salat wajib bade salat sunat haram ka jalma anu head. Wa tawafu jeung anu nomor kaduana haram tawaf sami tawaf wajib tawaf sunat. Upami dina netepan mah teu kedah di kodoan jalmi anu head mah rukso sanes ruksoh tapi eta mah perintah ninggalkeunana. Janten tong hariwang upami jalmi anu nuju head ninggalkeunana salat henteu 2 raka tapi justru kengeng pahala ku ninggalkeunana eta salat sabab haram lamun ngalakukeun eta salat. Wa masul mushafi jeung aya nomor salajengna eta nyampa Quran sami sareng pasal nu satacana. Wa hamluhu jeung haram mawa Quran pikeun jalma anu
head walubsu jeung haram cicing fil masjidi di jero masjid tadi disebatkeun lamun sieun ngeclak wa qiraatil qur'ani jeung anu nomor kagenepna haram maca Quran jalma anu head mah haram maca Qur'anna oge wa saumu jeung haram saum tadi disebatkeun kanggo head mah haram saum makana upami nuju saum sakedap deui atanapi sababaraha menit deui teras urang kadongkapan head maka wajib ngabatalkeunana ibu-ibu teu kengeng hariwang kana pahala saum sabab saum aya syarat-syarat jeung ketentuan tertentu di mana-mana urang neruskeun eta saumna padahal dina saum eta urang gaduh head maka justu haram eta saumna janten anu head mah ngabatalkeunana saum eta justu kengeng pahala ku ngabatalkeunana wa talaku jeung haram ditalak anu salajengna haram ngalewat ka jero masjid lamun uwah-uwih kana eta pintu masjid anu sahiji aya nyebatkeun sapertos kitu aya oge ilat kapayuna in khopat cenah lamun sieun eta si jalma teh naon talwisahu kana ngecerekna eta getih head teh kana ka masjid wal istimtau haram dialap suka ku carogena istri di mana-mana nuju head di mana cenah antara bujal sareng tuur haram dialap sukana kitu panginten penjelasan anu ala kadarna dina perkawis paharaman kajalmi anu tegaduh hudu aya 4 paharaman kajalmi anu anu junub aya 6 paharaman kajalmi anu haid mah aya 10 kitu panginten hatur nuhun pisan mangga koreksian bilih seueur lepatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.